Bandara Kertajati mati suri di tahun 2018 nepikeun ka ayeuna 2023 artina geus 5 tahun bandara anu lokasina aya di Kabupaten Majalengka beroperasi. Tiap bulan meakeun biaya jang kebutuhan operasional nepikeun ka 5 miliar meureun. Tapi pemasukan ting di mana? Maskapai anu beroperasi ge saminggu ngan 2 kali gitu ya. Saleuwihna tutup. Da eueuh aktivitas nanaon. Terus ayeuna ngurus operasional wae ge kalang kabut, kumaha rek ngurus manfaat jang rakyat Majalengka nya. Aduh. Bingung lah kuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, alhamdulillah orang patepang di Bruk. Bra. Wing kakara seberapa kali? Berarti di ngobrolnya. Orang udah pernah nincak ke Bandara Internasional Kertajati berarti tahun itu berapa? Hari tahu kerek muka ya? 2018. 2018. Nah, gitu. Nggak sakitu-kitu nak. Gitu ya. Aya oge nu datang kadinya ngan rek saukur non tamasya. Hari Jawa Lepek masih kan? Teuing. Aduh Kang Mer, ieu teh kan salah sahiji proyek non ngaranna teh strategis nasional. Batur geus apaleun. Bahkan termasuk bandara panggedena kedua se-Indonesia gitu. Tapi ayeuna kondisina jiga kieu gitu. Anu beuki naon ngaranna nya? Yang ngarasa miris gitu nya. Komo urang mada putra daerah gitu, gitu kan. Heunya cek logikana gitu nya. Tempat uing aya bandara anu kuduna ieu jadi magnet aktivitas gitu ya. Aktivitas bisnis jeung lain sabajabana gitu kan muterkeun roda ekonomi gitu kan. Tapi geus 5 tahun gitu ya. Boro-boro naon ngaranna teh bisa ngalakukeun jiga gitu anu kajadian ngurus jang biaya operasional wae ge geus kocar kacir. Nah, kumat pandangan Kameri selaku pengamat penerbangan. Waduh. Jawa Lepek maksudnya. Maksudnya eta gitu. Jawa Lepek penerbangan. Penerbangan eta maksudnya. Aduh. Jadi kieu ngeunaan asa ngeunaheun teh dijemput Kawing kita kasahin teh. Kasawe lah. Ka kameramen teh. Beda nuntutan. Ngeunaan bandara anu aya di Majalengka anu sakitu agrengna, disebut lagi bandara internasional gitu ya. Terus landasan pacuan ke sabaraha? 3.000 meter. Bisa dipakai yang pesawat badag, Moe opak. Moe opak. Benar. Moe pare. Nah, ieu kan hiji proyek anu nyaat anu eces jentre katempo aya di Majalengka. Bahkan lu selain leutik-leutik asa nama 2,6 triliun asa nama meakeun
kurang lebih lah sakitu biaya pembangunan teh gitunya. Biaya pembangunan teh. Nah, keupan bandara teh ayana teh diurang di Majalengka. Iya. Gitu. Pangwangunan eta teh. Nah, ari sakuduna mah pan mere lamun cek moto Majalengka naon kan raharja lain. Tah, kuduna mah eta teh bisa mere karaharjaan ka urang Majalengka. Kuduna nama gitu kuduna nama. Tah, geus ngajengleng salila seberapa tahun ya itu pendapatnya 5 tahun. 5 tahun. Ternyata yang uing sorangan ya salah kurang Majalengka. Asa can aya karasa naon disebut nantinya Paknyes gitu. paknya bunga euy Majalengka gitu uing bisa ieu aya ieu Minimal unggal isuk ngadenge suara pesawat ke dihanetan gitu ya. Minimal aya pesawat ke dihanetan gitu. Apa laksana tan bikin ka ayeuna eueuh eta teh gitu. Ngan sakali-kalina harita gitu. Nyobaan gitu. Tah terus Kang Gun, ieu mah uing sok rada ngabiri-gidi ka hareupnakeun teh euy. Rada ngabiri-gidi ka hareupnakeun. Lain ari bandara itu bandara nu badag, lain bandara nu leutik. Nah, tang tu ya. Di sabeudeureunnana teh kan butuh kahirupan deui. Iya. Jang nopang. Kan cek paribasana mah bandara teh hiji pusatna ekosistem gitu. Ngilu kadinya lah gitu. Modelingan eta gitu. Nah, sok bisi Kang Gun. Ari bandara teh kan ayeuna teh ibur-iburna teh rek dijual ka investor asing gitu. Kan nu ngabogaan saha? Asing. Perusahaan swasta asing, Tah, kira-kira nah bandara eta terek yang celing dirinya di tengah-tengah sawah wae. Itu. Nah, engke pihak asing teh ngurus eta wae. Gitu. Moal ningali urusan-urusan pibatian nu sajena peluang gitu. Peluang jang maranehanana menang bati di Majalengka. Gitu Kang Gun. Tak uing masuk bisi Kang Gun euy. Ari urang teh kan urang Majalengka teh secara kultur agraris. Kultur agraris walaupun ayeuna mah geus berubah jadi industri kabeh itu mah tuh. Iya. Ya sebenarnya namanya cacan lojer ya Kang Mel. Ayeuna wae ini kan sebenarnya jang warga masyarakat Majalengka anu baheula terdampak teh geus puguh eta mah geus kapecelengkeun ya. Gitu ya. Geus kapecelengkeun teh lain ngan seukur tempatna wungkul. Jeung ya termasuk mata pencaharian ge kapecelengkeun. Jeung pakasabana. Jeung sabab kan moal naon ngaranna teh nya ayeuna sapopoe baheulana biasa ka sawah gitu kan. Biasa macu. Biasa ngarambet jeung lain sajabana heug ayeuna naon ngaranna teh ekosistem eta teh leungit gitu. Leungit gitu. Emang menang sih duit gitu ya. Menang duit saharitaeun pindah ngajian imah deui gitu nya. Terus meureun ngarasa boga duit mah hayang jalan-jalan segala macam satahun 2 tahun teh geus beak gitu ya. Terus rek neangan deui duit. Aduh, ka mana ieu urang pan biasa urang ka sawah. Eueuh sawahna ge. Persis juga kampung di Jawa Tengah kampung miliarder kan. Anu saurang boga mobil 2 teh mobil mewah. Yang anak setahun 2 tahun mah wah liar. Tah eta kondisi ayeuna bandara masih diurus ku BUMN lah gitu. Ku BUMD lah gitu. Tah, komo lamun misalkan tadi Kang Meri
kumaha lamun misalkan ke bandara dicekel, dikelola, diurus ku Ku asing. perusahaan asing. Aya nu ngaranna asing, kieu asing teh asing. Ya asing teh Dengan asing. dengan. Dengan bener. Lain urang gitu. Lain urang gitu. Ai urang mah kan saleuheung gitunya. Urang gitunya. Hmm. Misalkan ya urang boga bandara terus tetangga urang gigireun. Urang teh kan sa goreng-gorengna gitu hate urang tetangga gitu dulur urang gitu. Bener. Kan kepikiran ai asing Bener. mah. Ai saha maneh? Saha maneh. Gitu. Padulit teuing. Padulit teuing gitu. Aing boga duit. Nah, berarti eta nu dikhawatirkeun ku regulasi aya. Da uing mah dibere sasak, dibere jembatan ku regulasi eta. Uing Nah, boga ngalakukeun ieu boga landasanna, gitu nya. Heeh. Da teu salah Da uing teu boga salah. duit boga. Yang geus tinggal koloyong meuntas ka dinya. Di Majalengka aya potensi. Yang geus karuan. Tanaon we kamer kira-kira bahaya anu bakal jadi bumerang yang masyarakat urang Majalengka khususna lah gitu nya. Lamun misalkan bandara ieu anu ayeuna keur hidup segan mati pun tak mau gitu kan. Terus kemudian setelah naon Cisumdawu di full dioperasikeun terus Bapak ngomong yen Oktober teh kan Bandung teh geus teu operasi nya. Bandara Bandung naon ngaranna teh? Husein Bandung teu operasi gitu nya. Terus da saya nama memang ieu teh bandara teh urang ical we atuh kitu ka ditu gitu nya. Tah ayeuna naon kira-kira anu matak pibahayaeun jeung urang? Pibahayeun. Nu kahiji. Aya geus diical mah sigana teh dugaan kuat teh nya pasti diical. Soalna regulasina geus aya. Gitu. Nah, nu kaduana terus dianggap tadi 5 tahun teh teu bisa geuning ngurus tinggal 5 tahun dianggap jadi aya alasan gagal. Bos dikasih baik ambe profesional ku urang asing mah gitu, ku urang mah swasta mah kituna gitu. Nah, terus engke lamun eta bandara ku urang asing boga modal gede manehanana diolah secara lebih profesional kan manehanana teh hayang untung. Hayang untung. Berarti kan kudu bos di bandara uing tarayakna ka dieu ngetemna di dieu. Gitu. Jadi bandara gede. Apakah cek uing gege rek nyengceling di tengah-tengah sawah? Padahal itu sawah, kalau itu kaki dulu kakak kan. Namun hayang aya pengunjung nu daranang kadinya teh rek ngandalkeun sawah gitu. Apakah kitu gitu nya? Bener. Pada teh jiga magnet. Kudu aya magnet berarti. Hanya aya magnet. Terus hari engke teh kan nempok. Pengusaha investor asing nu sajenana teh nempok. Ieu di Majalengka teh geus aya bandara, geus aya naon infrastruktur. Gitunya. Geus maju gitu. Tah, uing oge hayang boga nu sajen. Geutuk datang ka Majalengka. Investasi naon di Majalengka? Dibogaan ku saha ku? Asing deui. Swasta lah gitu. Swasta deui gitu. Betul. Nah, terus engke ka dituna teh pan lamun nempo gitunya. Nempo di tempat-tempat nu sajen gitu Kang Gun. Ari nu ngaranna pangwangunan di nu sistem kapitalisme ayeuna teh kan nempona teh lain nempo barokah teu barokah. Nempona teh nu jadi patokanna teh menang bati, menang untung atawa henteu. Tah eta geus urusan barokah jeung teu barokah nama teu paduli gitu. Urusan raharja jeung teu raharjana mah meureureuran kitu nya. Kumaha maneh eta mah. Nu penting aing boga duit, regulasi aya, pake meuntas ku uing. Di Majalengka aya potensi. Celok jang uing. Rakyat Majalengka teu meunang manfaat. Ya eta mah urusan maneh. Urusan maneh gitu, duit maneh gitu. Nah, ka ditu. Nah, engkena artinya berarti Kang Mer pasti lamun misalkan swasta anu ngelola bandara manehna pasti bakal nyiapkeun ekosistem, infrastruktur segala macam ambe jadi magnet jangan pengunjung, magnet yang investor segala macam. Iya, jang malikeun modal manehna. Dia gitu. Dan duit itu lain duit ketik kan ngajieuna we 2,6 sekitar sakituan.
gitu. Can ke lamun ditambah-tambah di geus dilabur, dilabur mau dipasang itu iya. Terus aya beureun aya perusahaan-perusahaan sejen, perusahaan travel, hotel, wisata, diskotik, segala macam. Industri segala macam gitu. Ya pokoknya mah geus Anu tadina lahan Majalengka secara kulturna tiba heulana lahan subur agraris gitu nya. Tiba-tiba berubah jadi lahan kadar itu. Lahan subur agraris agamis, ayeuna jadi industrialis, materialis, liberalis. Pokoknya mah kitu kana teh. Aduh, bahaya begitu we. Bahaya lamun sepintasnya ningali mun urang ningali sepintas, oh bener ya bandara. Nya eta. Karena bakal aya Nya eta pasti aya nu gitu kan. Oh, pan atuh aya misalkan ke aya hotel, aya segala macam pan alus atuh Majalengka teh jadi beuki maju. Jadi beuki naon ngaranna teh? Beuki rame lah gitu segala macam. Ya ari rame nama rame, tumbuh nama tumbuh gitu. Ngan barokah atau moal, ngadatangkeun karaharjaan atau moal ka urang Majalengkana gitu. Pan kana mah lamun ku undang-undang nu ayeuna ya Kang Gun. Kan aya pekerja asing oge bisa asup. Aya urang Majalengkana ka mana? Ega Curug, ka Giriding ya. Ka Giriding. Anu nunggunan saha nu boga sarana prasarana itu teh jang saha. Kan yang urang asing kene. Boga duit dah. Boga duit. Gitu. Dan kita mau penyakit, mau budaya manehanana ka urang, gitu kieu. Sok tepokeun. Keur ayeuna we geus rieuh. Geus rieuh gitu. Heueuh urang ayeuna misalna teh satahun 2 tahun mah kaumuran kene, sok ke ku anak incu urang. Nu ngalamanana. Lain uing mah lain teu pro kana pembangunan gitu. Anu uing mah jadi lain ngacaukeun pertumbuhan. Ditinggal teh nu ditinggal teh keberkahana terus distribusina tah eta mau manfaat real gitu nya. Manfaat nu real teu jang masyarakat gitu. Juga gitu. Sararieun atunya mah aya kitu mah nya. Nya sararieun lamun dipikir secara lebih jauh nama lah gitu. Nya lamun dipikir secara sepintas mah, bandara alus Majalengka kasohor misalna. Teu nyaho-nyaho acan Majalengka jadi Majalengka kasebut di berita kasebut gitu. Presiden kasebut gitu datang ka urang ka dieu gitu. Tapi kahirupan urang teh geus saukur jang eta gitu. Jeung Majalengka teh dah kabupaten teh pan lain maksudnya lain Majalengka wungkul. Aya Ciamis beh dituna, aya Garut, aya Tasik, aya Indramayu, aya Cirebon. Bener. Eta kan jadi magnet ka dieu. Bener. Karena bandara eta. Gitu. Tah, ari nu ngaranna kapitalis Kang Gun. Pan beuteungna teh talihna teh beda jeung urang. Ai talih kapitalis, talihna oligarki mah teh segede kumaha, segede Gunung Uhud beneran talihna teh. Tuareg. Gitu. Di Majalengka dikerewat, caplok ku para kapitalis teh nya. Geus beres di Majalengka heuh geus deukeut ka Ciamis. Ngajeun Giriding jalan tol ka Ciamis jang kepentingan manehanana. Ngajeun Giriding jalan tol ka Tasik. Ngajeun Giriding jalan tol ka ditu. Gitu. Da talihna gede. Gitu. Jangan sian talih manehanana. Kahareupna teh. Juga gitu. Aduh, gitu. Jadi pambangunan teh tongan saukur ditingali tina masalah fisik unggul pertumbuhan unggul tapi oge urang kudu merhatikeun komo urang muslim nya nu keberkahan gitu. Komo urang muslim. Jadi ayeuna misalkan lamun geus urusana jeung investasi asing, jeung swastadisasi gitu. Ieu nya naon ngaranna teh pengalaman itu ngajaukeun tina keberkahan justru. Ngajaukeun tina Islam. Komo ayeuna urang apal kumaha karakter kapitalis. Tah eta, kuing teh kadinya maksudna teh. Cok kumaha karakter kapitalis nu pangbangunan ngagerakeun ekonomi. Sistemna naon sok guruna riba. Di Majalengka rek disuburkeun kudu kana itu. Riba. Eta geus aya riba pan ekonomi berputar. Ada gula, ada semut. Naon di didinya? PSK datang, PSK pelacur datang, terus sajian-sajian narkoba datang kadinya,
Terus penyakit-penyakit nu saja-sajana miras datang kadinya. Kriminalitas nu purah madog, purah ngabegal, purah nyopet datang kadinya. Gitu. Penyakit muncul di dinya, dikeun teh. Gitu. Nah, terus aing jang urang Majalengka secara real gitu. Bagja raharjana teh lebah mana kena teh. Ieu mah leuwih mah lain anti karena wangunan gitu. Ngan anu jadi dasarna ieu Kanggun. Ku sabab pangwangunan ieu teh didasaran ku kapitalisme. Moal benereun ka harupna. Jika gitu. Gitu tak. Jadi tongan saukur ayeuna urang ngarasa miris ningali Kertajati, Bandara Internasional Kertajati teh rek mati suri. Gitu. Tongan saukur urang ayeuna ningali Cisumdawu geus dioperasikeun aya harapan bandara jadi nyongcolang deui eta. Terus pembangunan ti ditu ti dieu gitu. Tapi urang oge kudu merhatikeun tong sampai akhirna Bandara Kertajati teu jadi mati suri. Tapi gara-gara investasi asing, gara-gara kapitalisme justru hate pikiran jeung keimanan urang anu mati suri. Naudzubillah min dzalik. Exactly. Hapunten urang patepang deui di minggon paeun insyaallah di Bruk.